Aya dikurung dinuku Japati, Japati kaluar disadang ngok-ngokan. Kalau wakal jajan aku non, mama candi kasihan icis tuh si ayah. Untuk papan di hidung pedit. Nya tuh kieu we aya nama si jago ku mama dijualnya. Mayam hiji dari nona. Kan ami mam ujung daging. Kak kajian tetua. Bios atuh kayu 200.000. Yang biasa tuh kieu aya nama ai si jago mung dijual mah kurang anjuk ka warung. Nah sampai yang jajan ya. Hayu sugan we bayeunong. Asik sayang jajan. Jajan. Punten. Mangga. Neng. Bade anjuk beas. Punten we nya teh ngajukeun. Oh nya Anu sanes we. oh nya tuh Bu. Nuhun. Punten we nya teh ngajukeun. Oh, kumaha tuh? Jual we nya si jagona. Tahu mah yang mana? Dedeh teuing anaking hampura mamah jang mamah can bisa ngabahagiakeun ujang ku harta pun banda teu eranya hirup di keluarga nu serba susah kabagjaan teh sanes mung seueurna harta kabagjaan teh ayana dinu hate urang nu teu meleh ngucap syukur naon nu dipaparinana. Ya Allah, hirup-hirup minik kieu teh. Kieu sana geus boga pamajikan teh. Gawe teh tetap kur ngebon. Cing teh ya Allah, geus boga budak kieu mah tuh. Penghasilan teh cing netep. Aing ya. Target akhir bulan can kacapai sia euy. Ieu teh puang nama nasabah ya teh sing dipecah. Coba 500 juta jang bagianan kumaha tuh? 500 juta. Heeh. Orang ngeuingan ieu weh. Coba di lemur ieu mah teu sama da eueuh. Heeh, Segan artinya ti ceulik segan. Wah, mau jadi di Semangat. Ayo cobaan ngadieu lemur ieu. Ayo. Tah kitu atuh hayang teh disimpen. Mayam nono. Nah kitu mah ku mamah dijual tita tadi. Jual tuh kurang bau. Bau budak teh. Geba-gebu gue. Ih. Orang kasih bapak yuk. Hayu, cobaan heula sugan we si Bapak menang icisnya. Udah jajan, jajan. Nya hayu we. Cobian heula. Naon mana? Itu target. Target abang awe beno. Target sama teh. Geus kening ke dia ke dia. Aing mah target bahenol iraha deui. Anu beno wae mana mah. Ieu ka dia. Bapak mana duit bapak?
Yang Duit. Pararoki itu daun 2. Abis yang jajan. Sama gula. Sejutaan mah ya. Coba 2 juta ge aya jual tanahna. Bapak henghar. Hayang atuh. Itu daun singkrong tuang. Sintrong teh naon? Apa tuh? Bukan kebun, mana? Udah apa singkrong? Nah, tuh ada harin tadi. Oh, kaingetan pisan. Duit di mana? Biasa oge teu boga. Ada gaji naon? Tai kotok. Tah budak ge nyahoon. Oh, santeuna mah cai atuh nih. Duit di mana atuh? Tah, letakan tah eta loba cai. Solokan. Begitu teh Bapak teh. Ucing. Ucing bapak mah. Cara baheulanya. Kirawan ngadagoan yang geus panen bi. Itu jual. Ngadagoan ieu teh. Da si bapak mah nya pagaweanna teh molor we jeung molor. Molor. Lain aya cicing di dieu teh molor henteu Nih. Sabar heula. Bapak pada lagi molornya jeung aya. Aku Bapak kan. A few moments later. Nah, ayeuna perkumpulan teh jadwal. Sekali nginjem teh, aing nanya lah Bang Emok teh naon? Eta nginjem duit teh nih. Wah, cuman sekali nginjem teh bisa 2 juta itu ya. Anjir, piraku kakak lu. Anjir langsung cair ini mah, deuk mah. Ayo itu aing ngajaran. Jadi bos aing Oh, ngajarin. Dia bayar lagi mau hariku. Wah, aing bungana sabaraha eta bungana? Bunga nama murahnya. Wah, Murah bunga nama. kayak itu ngajaran. Kayak mana ini? Kayak mana we dah aya perkumpulan teh nih. Hah, lemah ya kenalannya itu. Biasanya tuh janjian yang sakit itu kumpul gitu. Enak. Capek jagoan tadi pada nggak capek-capek nyusul penyanjian. Bisa jagoan. Besok bae bilang mula-mula katanya. Tapi nggak capek ah. Capek nyusul karena tidak ada ya. Ka dieu perkumpulannya di dieu. Wah, di mah ieu. Dulu 3 nih. Kita yuk. Kakak monggo langsung cair atuh. Ayo sate bisa. Aing kana bajuna jadi hara dikit. Ayo sate bisa ketinggalan. Ini gimana tah? Tang terus Bang. Sekarang ini bahan patunannya. Berapa? Mau putih lain mana? Ton. Jaki. Ton. Wah, ketinggalan datang sedih kayaknya. Mana nih? Kayak asik. Ada. Oke. Bang udah lama nunggu. Jadi ada nih satu. Siap. Untuk pemajikan untuk sampah mau bagi lapisan. Jadi kumaha Bang? Gitu. Kalian mana mau anggotanya? Sana. Ada. Mana ginjam? Oh, ya arek atuh. Orang datang ada yang mau ya. Mana yang ginjamnya? Oh, tapi sarana. Naon we? Kudu boga kakak kalieun orang geus 1 juta, 2 juta, 5 juta sih. Bebas. Asal cair pe ayeuna. Wow, gampang itu. Sarana jeung daftar lah ya. Sarana. Gopat. Iya, langsung sini langsung Oh, balik. mana? Nah, di situ atuh. Cihideung. Geus yang coba cair ah. Engko ayeuna. Dah kudu butuh proses satu naon ge. Are ayeuna tadi kenal. Iya orang kemarin berjanji orang. Sok atuh dia sok. Kurang bacakan marane turun ya. Oh. Sumpah nasabah. Saya berjanji. Jika saya tidak mampu membayar angsuran Bang Emok, maka saya akan menjual motor, menjual mobil, dan memberikan istri saya kepada Bang Emok. Sok, tulang lah. Mana yang janji? Ya.
pamajikan ini kalau bukan dulu bahena kumaha tuh nyoni geus berjanji bah. Yo parabot yo masih ngobong aya yo pakai yo diskon 5% yo parabot ibu parabot yo ibu parabot saya ngobong aya yo diskon 5% bapak-bapak yo naon we ngoli siap bos aduh naon yo naon yo sugan dia ngoli yo tinggal yang simang yo diuk. Naon bos? Lain beli berapa? Naon bos? Tawaran Bang Emok. Mau urang mah. Nah. Wah, coba. Oh, pokoknya ngomong bisa coba. Mau aja jeung Bang Emok naon gitu. Aing ge duit coba ngomong-ngomong deui cuman. Goblok mah. Awalnya Bang Emok kan loba duit. Satu aing duit mah loba duit udah masuk. Nyata abi gete milarian tadi teh numpang ka mana angkarna teh enjing acan uwi dewe urang pelarian we can bali hayu tuh Si Bapak kemana dari TKD balik ke kebon? teuing bapak maneh maulin wae Abi terapa? hayu tuh urang pelarian heula yuk Ayo. saya balik ka mana si abi tuh pelarian etas laki abi tukang ka mana teh enjing acan uwi nya salaki abi teh aya sarua abi oge duka ka mana bieu teh karek uwi aya ka mana atuh ge urang pelarian we aya tuh yuk Baskom Ibu yo kita anyarnya yo mau mengulah diskon 5% yo diskon 5% yo diberi diskon 5% yo Aku minum cilebeng. ulah gitu nonong tak budak teh cita mah ya teh yo tinggal ieu mah alus yo popodan kulan dan aman dan 1 tahun garansi lawan bolong buat ieu serangan buru ya Ama. Citra goreng. hah budak teh ya mah pada mana teh moal mang kobora acitel bias ge teu gaduh citel boleh mang kedak mang ningali salaki abin teu mang oh ada legal ya aduh si emang aya di depan Bang Emok aya salaki abi aya teu aya Bang Emok lalaki katingali we nya balik nanti lima bener-bener dibalik nanti ku lagi awewe ayeuna oge atuh gimana ya salahnya gitu bener-bener ingat biar dibalik nanti saat ada saya Dong teuingan boga salaki teh. Oh, mun dina naonan sih jeung Bang Emok segala awe cicing di imah ari ieu berat. Ayah? Ya. Astagfirullah. Ayah? Aduh, saha ngomong ngedegan teh? kita kan teu eta mah urang lancar ieu hungkul duaan enggak ya Naon deui ieu di dieu? Turun nong. Balik ya. Tuh ampun Ampun balik Bi. Ampun. Sok-sok geura balik, ha.
Pemilapnya oke pantang terus di Sundang Kakak oke bakal aya mah di episode selanjutnya. Kayak marek web deui. Tong hilapnya tetap terus pantangkan terus channel Sundang Kakak Official. Sareng tong hilap subscribe oge channelna. Sareng channel nu baru mah channelna naon Umagila. Channel Umagila. Terus pantang terusnya. Atur nuhun.